lolobana kiruh rumah tangga teh nu paling prinsip urusan ekonomi. Ya diberi ilmu na maksudna mah. Diberi ilmu gampang duit. Teu kudu irit. Teu kudu puasa. Dina Al-Qur'an kunci neangan duit. Naon sababna? Ari duit jalma bodoh butuh teu? Baik. Jalma pinter, pejabat, rakyat butuh. Eta duit nu aranan makai amwal, harta, makana ku Allah dina ayat ieu. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe ya saudaraku. Kalau sudah, mari kita lanjut nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى في القرآن الكريم العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنا بالله وآمنا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Para ulama, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, sesepuh inohong, Bapak Kepala Desa terpilih maupun hormat, Sahibul Hajat Bapak Amiruddin Umaruddin, Bapak Umaruddin, sareng Bapak Husnul, oge pengantin yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom, sadayana nu sami hempak merbayaksa, sadayana melalui iungi ngariung urang sadayana kenging lungsuran guyuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Rilek banyak punya cangkeng atas kabuntang banting dina jalan.
Subhanallah indah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji kalih syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pangbungah-bungah na Allah Subhanahu wa taala ketika memandang melihat hambanya selalu bersyukur. Anu eta syukur ka Allah teh cocok jeung kahayang Allah. Aya jalma nu bersyukurna cocok jeung wadukna. Bahasa Inggris. Tenang. Teknik atau cara bersyukur ka Allah kudu cocok jeung nu mere nikmat. Jeung Allah taala ulah ngarang. Salah satu contoh, lamun jalma menang nikmat naon bae diumbul di tukma sok aya syukuranana teh nyadiakeun sasajen nu eta sasajen teh cenah majang para juri. Aya di dieu sok nyeun keneh sasajen. Dengekeun teh aing ek ngomong nya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah. Loba nu neangan tandingan salian ti Allah, engkau nyembah ka Allah, ngaku ka Allah, tapi reus oge ngaku kana salian ti Allah. Reus boga jimat, reus boga kris, reus boga bahkan reus boga motor, reus boga mobil, lain reus boga Allah. Ieu termasuk metode syukur anu salah. Hadirin rahimakumullah, kurunyung beboga anak tas ulin huhujanan, tas huhujanan ngebak di leuwi tas papanasan datang ka imah budak ngeleper. Tas ulin ti mana ieu budak? Ulin dina rungkun awi, ulin dina deket sumur burung. Wah, lain dibawa di obatan. Minta ka Allah, ya Allah, ieu budak gering muga-muga melalui ngaleut podreksin, ngaleut obat atau ka dokter, muga-muga ya Allah panjenengan jagukeun. Ieu mah dibawana ka Mbah. Ka Mbah Janggot. Ceuk Mbah Janggot Abdul Aziz teh. Ya pada si Abdul Aziz sok ngadukunan. Siripingan biasa. Waduh, ieu kausap ku jurig. Kausap jin anu ngagegeh di rungkun awi. Eta cek jina nu tadina henteu erek nyurup ge nyewot ngadat. Teu kurah karuh eta jurig eta jin, teu nyurup ge, teu ngusap, teu naon, dituduh, difitnah nu akibatna ngadat. Ya dol, aing teu ngusap, aing teu nyurup teu naha dituduh ku manusa tah si Mbah dukun. Akhirna nama nyurup nu henteu ge. Nya. Nu akibatna nyadiakeun itu dan ini, itu dan ini. Gejlok bae. Syirik. Loba jalma nu neangan tandingan salian ti Allah. Subhanallah. Orang yang beriman, cara bersyukurnya hanya kepada Allah. Cocok metodenya sesuai dengan kehendak Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. Dan seterusnya. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Jadi syukuran kudu cocok jeung kahayang
anu mere nikmat nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat serta salam senantiasa tercurah limpah atas junjungan kita baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Upami mau salawat ulah batrah ibu bapak. Sallallahu alaihi wasallam itu namanya batrah, terputus. Sebab yang dikehendaki cara bersalawat oleh Rasulullah salawat yang tidak batrah. Iyyakum wa salawat al-batrah. Aya gening dina syarah Alfiyah Ibnu Hamdun. Iyyakum wa salawat al-batrah. Kalian harus takut membaca salawat yang terputus. Sallallahu ala Muhammad. Itu terputus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terputus. Yang bagus boleh, tidak apa-apa, tapi tidak membuat Rasulullah tersenyum. Kalau Rasulullah tersenyum, Allah pun bangga. Yang dikehendaki salawat yang membuat Rasulullah tersenyum adalah yang lengkap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu salawat pangpondok nanti nu kitu. Lain sallallahu ala Muhammad bising teu percaya sok bapak ngadoa. Maca naon bae terus salawatna putus sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nu kapanggihna jurig lain duit. Kunaon simkuring pada naros bapak ibu osok ngadoa. Loba nu diijabahna teh loba nu henteuna jawab. Loba nu henteuna akibat bersalawat yang terputus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Asy-Syura ayat 21 Allah ngadawuh, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta bayar apapun dari kalian setelah aku dakwah capek. Apa sebagai tebusan atas jasa-jasa Rasul? Mawaddata fil qurba, mencintai keluarga dekat Rasulullah. Siapakah keluarga dekat Rasulullah? Yaitu keluarga suci Rasulullah, yaitu dijuluki di surah Al-Ahzab Ahlul Bait. Sering simkuring daerah ngaos kae tapi teu nempel. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Asbabun nuzul ayat ini diberitakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Jabir dalam kisah hadis kisah. Kisah itu selimut kebesaran Rasulullah wa ahlil bait. Ari ku urang julukan kisah teh sok dipake wadah hayam rek ngadu hayamnya. Eta kisah. Ulah diaran eta. Jika urang kuningan nyeun hakanon tina kentang dikeretan dibere koneng kararoneng disebutna musto. Aya dahareun di dieu Mustofa. Aya Bu. Mustofa ayah. Mustofa naon? Tapi ayah Mustofaan. Kira-kira ari Mustofa teh nama kebesaran saha? Rasulullah Habibil Mustofa dipake aran lebokeun geus dihakan jadi waduk. Betapa melecehkan Rasulullah. Itu jajahan Belanda model Panderplas ngajajah. Kira-kira siapapun yang bisa dipengaruhi
untuk melecehkan Rasulullah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala di akalan seperti lagu sorban palid, Bapak Haji sorban palid ulah dinyanyikan. Itu menghina identitas kebanggaan umat Islam. Al-Mustafa, julukan kemuliaan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ulah serampangan kita beragama, kita hidup, kita berakidah. Harus seleksi. Ketaatan apapun ketika ada pelecehan, penghinaan tidak berguna. Sok ngadukluk sholat tahajud tapi menyinggung perasaan Rasulullah, menyinggung Allah, tidak ada artinya. Naon-naonan. Seorang bawahan, pakuwu gaduh bawahan, taat, tapi di satu kangen melecehkan, menghina, ketaatan itu tidak ada artinya. Artinya naon-naon. Kalau kita mau komitmen dengan Allah, ketaatan kita lakukan, perintah Allah kurang lakukan, ngiringan Kanjeng Rasul. Tapi jangan lupa, sagedengin eta tidak ada penghinaan. Sebab sejuta ketaatan bakal habis dengan satu kali penghinaan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu rahmat serta salam senantiasa tercurah limpah ka junjunan urang Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sih yang paling simpel mengenal, mendekati Rasulullah, sehingga kalau lamun urang deket kenal jeung Kanjeng Rasul, jelas kita akan diantarkan kepada satu pengenalan puncak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, moal bisa orang mengenal Allah tanpa Muhammadur Rasulullah. Apa sih naon nu kudu kurang dilakukan? Setidaknya kita rajin bersalawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Berat penderitaan Rasul teh berat. Rasulullah teh keluh kesah menderita sampai dina hiji keterangan Rasulullah seakan-akan stres, menangis, pedah naha, pedah kurang pamedaran secara rampleng. Nyul pedahnya lah orang Jawa Barat, si Abdul Aziz, nyeri ku si Abdul Aziz. Nah gening nyeri, kudu nama umat Kanjeng Rasul teh salamet kabeh, kekeh Rasulullah umat teh kudu salamet kabeh. Dugi kabade pupusna Kanjeng Rasul selalu menjerit umati nyeri. Ari nu dipika nyeri na ngodot bae. Rasulullah sebagai perlipur lara, sebagai penawar duka, radang nu aya dina pribadi Rasulullah ubaran kunaon ku Allah pertama kali diubaran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa Allah berselawat kepada Nabi? Sebagai ubar, penawar gerahna Rasulullah, sakitna Rasulullah. Kenapa Rasulullah sakit? Karena umatnya supaya selamat, tapi umatnya banyak yang tidak mau diselamatkan. Nyeri. Sok kurangnya anak ke anak sakumaha. Jodohnya tapi eta budak teh ngodot. Rek digampleng da anak sorangan. Teu dititah, teu disalametkeun anak sorangan, disalametkeun ngodot jeung ngalawan bae. Aya jalma dirawe selamatkeun. Ngajedog sia kumaha cek aing. Aduh deudeuh teuing karon.
Dirawu teh malah nyiduhan ka urang. Tapi urang tetepnya rek nindak karunya, rek dikerasan karunya anu akibatna naon? Tekanan batin, Pak. Aya loba kolot anu kagegeringan ku anak. Naon ngalah budak hiji-hijina nya bantongor mabok bae tara salah maling bae ongko. Aduh, geus mah maling teh noong bae pagaweana. Anu sok noong di dieu. Aduh, digeureureukkeun ngalawan, teu digeunggeureuhkeun. Anggar bae nu akibatna eta kolot teh kabungbuleungan gering, akibatna gering stres, geus stres teh cekleut bae modal. Rasulullah betapa sakit melihat umat. Oleh karena ubaran ku urang sing loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi sebagai perli-perlara, ramuan, racikan, formula untuk penawar rasa sakit Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlalu banyak metode kita bersolawat kepada Rasulullah. Di dalam surah At-Taubah ada, jangan kau panggil Rasulullah seperti menyebut kepada sesama kamu. Jadi Allah ulah kieu ari lain dinas-dinas teuing mah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh tapi tidak ta'zim. Jadi urang mah maka sayyid di dalam kitab Sa'adatud Darawin cara menghargai Rasul setidaknya pakai sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau lamun ibu hayang naon bae ge hayang menang rahmat Allah, hayang menang naon bae ge kudu DP rapat ke Kanjeng Rasul. Sebab Allah moal mempedulikan, moal merhatikan sahabat selama dia tidak mencintai, tidak mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu keren. Kita lihat di dalam surah, ayatnya hafal. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Singkatna eta ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Kabeh karunia Allah, kabeungharan Allah, ya lamun hayang materi atau hayang kangenahan hirup ku Allah bakal dibere jeung Rasulna. Nah, Allah sampai itu artinya moal aya jalma nu dibere duit, nu diijabah doana, mun tina gering hayang waras, tina teu boga duit hayang boga duit, tina loba hutang hayang teu boga hutang. Allah moal mere begitu ngadoa langsung ka Allah kubrah, tetap Allah selalu melihat mawa rekomendasi teh dari Rasulullah. Selama tidak membawa rekomendasi dari Rasulullah, lu dibere. Apa tidak bisa sih Allah? Padahal Allah Maha Kuasa. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu min fadlih. Geus padu kitu. Ieu mah an aghnahumullahu wa rasuluhu. Jadi Allah jeung Rasulna nu mere karunia aranjeun kabeh. Loh, geuning Rasulullah mere karunia. Artinya Allah mual mere langsung gubrah selalu melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab apa? Ada kaitan cinta. Contoh, sim kuring boga anak bungsu awewe bodas gelis, bodasna mangalah ka bapa. Nah, ibu geuning yang serikeun tanggal ledek. Eta cocoan budak ya dunya teh ibarat laibun ulidan cocoan. Eta budak anak sim kuring teh hayang boneka sampai sagudang eta cocoan budak teh dipangbelikeun. Nu meulina nu bogana eta cocoan teh sim kuring. Tapi eta sim kuring geus dihakkeun ka anak sim kuring anu dipika meumeut. Tuluy aya tatangga ceurik
anakna menta cocokan nu jiga anak sim kuring. Terus anak sim kuring keur hees atawa keur eueuh. Kira-kira sanggup henteu sim kuring nyokot hiji cocokan tuluy dibikeun ka anak tatangga. Sanggup moal? Moal. Naon sababna? Mun nyahoeun leungit ngadat teu kelu. Saya walaupun saya yang beli sim kuring anu memiliki tong boroning cocokanana imahna ge nu sim kuring, tapi eta cocokan anu sekecil apapun selalu lamun erek dibikeun ka batur teh nyuhunkeun widi heula geulis. Ieu beboneka anak pasikeun nya kaneng anu lamun cek anak sim kuring muhun beres. Tapi lamun ulah tuluy tetap dibikeun ka batur ngadat moal. Seperti itu antara Rasulullah dengan Allah, Allah dengan Rasulnya ada jalinan cinta, ada jalinan cinta. Moal sagawayah Allah mere ka urang dia, naon bae kecuali instruksi atau usulan ti Kanjeng Rasulullah, makana urang paham urang sok dikudukeun bertawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tawasul teh lain ila hadratin nabi eta mah Fatihah lain. Tawasul mah kieu. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Rasulullah inna wajjahna bika ila rabbina fi hajatina hadhihi lituqdalana Allahumma fasyaffi'hu fina. Ieu hadis mun maraneh kabeh rek pepenta ka Allah ajak kaula ieu bahasana eta bahasa tadi teh dina hadis riwayat Imam Muslim sahih Muslim. Bahasa pamedaranna kieu. Ya Allah, kami menghadap kepadamu bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar engkau berkenan memberikan apa yang kami pinta, maka tolonglah kami karena keagungan kekasih. Oh, jadi kudu bertawasul ke Kanjeng Nabi. Lamun teu bisa bertawasul, mun memeh pepenta naon bae lobakeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman sim kuring sok rada ngemutan ta. Di Kuningan mun aya ustad bade ngadoa teh sok ieu. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa an kulli sadatina ashabi rasul. Eta ari ashabna disebut, ari wa ala alina teu disebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Pan kitu nya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik wa radallahu taala an kulli sadatina ashabi. Aya wa ala alihan tara aya sok geura eta anu. Kenapa sahabatna disebut kok keluargana henteu? Ieu terputus, ini diragukan antara diijabah dengan rahmat Allah sebab aya jalma nu diijabah dengan rahmat Allah, aya nu diijabah dengan istidraj. Hadirin, mestinya kan begini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajmain wa ala alihi la nambe wa ashabihi. Mun aya mubalik ieu. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ashabihi wa ala alihi ajmain. Campleng teu tajama. Teu campleng. Yang lebih mengetahui Rasulullah sebelum sahabat itu kulawargana heula leres. Kulawarga nu mana? Keluarga yang dijuluki ahlil bait. Sim kuring aya pitak dina birit, tatangga, sahabat sedekat apapun moal nyahoeun, tapi pamajikan kuring nyahoeun teu? Nyaho. Yang tahu keagungan yang sangat sempurna tentang Rasulullah, keberadaan Rasulullah zahir batin sebelum keluar
yang lebih mengetahui adalah ahlul bait. Maka naku Allah dijuluki wa yutahhirakum tathira ahlul bait. Ahlu baitil Mustafa Turi. Ahlul bait Kanjeng Rasul. Wah, sangat suci. Hadirin rahimakumullah. Garis bawahi, pandai bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ari ciri jama bersyukur murukusunu tamarahma ibu. Aya jalma alhamdulillah bae lah. Eta bersyukur lain. Ari alhamdulillah teh kudu jeung hate lain padu sungut bae bari jeung murukusunu. Nganggeus daripada henteu alhamdulillah bae. Nu kitu syukur lain. Ari nu aran syukur mas setidaknya beungeut narada marah mai. Sabaraha eta di papan? Saan alhamdulillah. Marah mai. Eta tas lagi jeluk dina mobil geus dibere madang encan alhamdulillah tacan. Geus padu alhamdulillah bae. Nah, nu penting marah mai. Jamak mah nyirikeunana gampang. Mun aya jalma kelempang ditanya bae, "Bu, bade angkat ka mana?" "Hareuh, bade angkat ka pasar, bade borong." Padahal mah derek borong teu naha duit tindi. Eta jalma hatana keur lenglang. Keur gede syukur ka Allah taala. Tapi aya jalma anu kelempang tuluy ditanya, "Ece, Bapak bade ka mana?" "Bade ka payu." "Nuju naon, Ibu?" "Nuju cali." "Cing eta bade ka mana, Ibu?" "Bade berjamaah pangaosan." Jalma teh jiga anu keluh kesah leuleus, cing eta kira-kira jalma keur lenglang teu keur rudet pikiranana. Gampang nyerikeunnya. Kira-kira nyelebeungeut Si Abdul Aziz keur lenglang teu keur rudet ya? Keur lenglang. Naon sababna? Tim kuring mah boga kapusing ge ngan hiji-hijina. Jenuk duit pangabutuh eueuh. Loba duit bingung ieu teh. Pangabutuh ari urang pamodaran mah pangabutuh jenuk duit tegab langgeus sarua bae nu penting apa dumadang. Alhamdulillah. Kajian muka sorangan ge. Berangkat dari sebuah ayat judulna ngawinkeun mahade teu ngabahas kawin-kawin acan leutik-leutik acan. Daing ngabahas kawin teh menit kuring mah. Anu sababna nu aran nikah ti barang zaman Nabi Adam anjong ka kiamat nu arang rumah tangga lolobana nu menit. Bener teh? Jadi menit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nikah kawin ieu ayat sabenerna mah lain keur ngajelaskeun urusan kawin. Sebab nu lebih spesifik ngajelaskeun perkawinan mah aya di antawisna surah An-Nisa dan lain sebagainya. Ieu mah ayat keur nerangkeun mere fakta ka urang sadayana. Allah menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui trik nikah. An-nikahu barokatun. Nikah teh berkah.
Mana lamun aya jalma nu can kawin, gawat kawin, nikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kata Allah. Mun aya awewe nu geus gararatel hayang kawin. Aya lalaki geus tetenggrag bae hayang boga pamajikan, gawat. Makana sunnah ngamprokeun lalaki jeung awewe. Sunnah. Kudu. Ulah kita neangan sorangan, bahaya. Bobogohanan geus 5 tahun, wah geus leyur. Bobogohan geus 5 tahun, leyur geus. Susu kuat ka bisa jigasa disorban, ngaplek ka luhur. Naon sababna? Geus dikecemel, makana dipangneangankeun diamprokkeun ibu, gaduh putra bapa, gaduh putri. Sok, maneh boga anak awewe, amprokkeun. Imah geus sajoret kumaha maneh ka anakna si Anah beuki henteu. Ya geus. Subhanallah. Kudu diamprokeun. Sunnah. Iyakunu fuqara doh boro-boro kawin jang nyatu geripuh. Iyakunu fuqara lamun aranjeun kabeh fakir teu mampu. Boro-boro jang maraban anak pamajikan jang sorangan geripuh kawin cek Allah iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih ku aing bakal dicukupan materi parabna kahayang Al-Qur'an iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih sebab Rasulullah paling tidak suka kepada laki-laki yang membujang nu ngalengo mangka nanggeus karawin sing kiamat manteh. An-nikahu barakatun. Sebab sadaya sumberna pada hakikatna tina nikah luar biasa. Geura urang titenan, urang tafakuran Pak masalah nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nikah lamun eueuh nikah moal aya sorga. Mun eueuh nikah moal aya dunia. Jang naon kira-kira lamun eueuh kawin Nabi Adam teu nikah jeung Hawa kira-kira bakal berkembang biak ta moal ieu nu aran makhluk manusia. Moal dunia kosong. Cik aru anu ngeusian sorga manusia tajurig. Manusia, pengembang biakan manusia melalui proses nikah. Eusina naraka ge sarua, naraka kosong, sawarga kosong mun eueuh kawin. Berikut juga rezeki itu karena nikah. Pasantren bisa pinuh aya nikah. Mun eueuh kawin eta pasantren aya santrian mah. Mulai nu megar zamana. Sebab dari proses nikah akan lahir anak-anak manusia. Oh, aya perguruan tinggi dari remaja terus, aya santri, aya TK, aya SD, SMA terus. Nu ieu geus karolot, urang geus paraeh, geus araki-aki, timbul anak incu urang terus di SD. Guruna digaraji ku pamarentah. Aya pagawe negeri aya nu ngahonor eta lamun bangkrut eueuh deui nu asup sakola kira-kira eta guru-guru aya kagiatan ta moal digaji moal aya PNS guru geus guru bangkrut mal bisa madang rumah sakit ibu bidan ngomean jalma anu bobot anu hamil anu reuneuh jeung bayi-bayi atau balita diaromean dari mulai ngeusi sabulan 2 bulan. Lamun geus eueuh kawin teu aya jalmi anu hamil, anu reuneuh, teu boga anu ngajuru, kira-kira bidan payu moal. Bidan ge milu sepi mal bisa baranghakan. Ternyata an-nikahu barakatun. Setidaknya
aya kawinan teh mubalek bisa ngocoblok bisa ngopi-ngopi bae mah mun eueuh kawinan kira-kira mubalek payu moal melek mubalek calangap sia acara naon ieu eueuh muludan nu ngagenekeun teh anak manusia mun geus eueuh anak manusia aya muludan moal eueuh alhamdulillah ku ayana nikah teh barokah tukang sound system boh kitu boh kieu milu ngopi bener tukang balandongan milu ngopi bapak ketib udud jeung ngopi bisa ngomea nu kawin bener KUA jadi diangkat bapak KUA bapak naib baroga mobil baroga gaji lamun eueuh perkawinan erek barang hak anaon hah Kiai bisa ngagerem jang wata panjang sorbana ngagebay bisa muruk kadel alim jeung pinterna pedah aya budak nu ngaji nah akibat proses perkawinan subhanallah an-nikahu barakatuh. Hadirin berbicara masalah nikah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Cek Allah lamun kawin tuluy mawaddah warahmah sakinah musim kuring sakedik nah geuning aya jalma rumah tangga kudu salat ieu teh selangna pongpet mepetana sari kenyot ampun teh modal supaya litas kunu ngandu apa wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan singkat bae cinta dan kasih sayang deudeuhan nyaah mawaddah warahmah bisa di dalamnya adalah tanggung jawab walaupun berbeda operasional antara seorang wanita atau istri dengan suami. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lamun rumah tangga hayang sakinah cenah kudu rajin puasa sunnah, salat penting loba jalma rajin salat rumah tangga acak-acakan bener teh Bu ngomong atuh nyeri huntu ayat teh jalma rajin katajugna berjamaahna rajin tahajudna rajin rumah tanggana ngaco pas bae ayat teh kitu loba dasarat rumah tangga supaya sakinah mah lain ku tahajud lain ku salat lain ku puasa lain ku wirid tapi ku mawaddatan warahmatan penuh tanggung jawab kasih sayang penuh tanggung jawab sakit lain ku salat loba jalma kafir ge nu tara salat naon rumah tanggana adem ayem bener teh kita lihat fakta ulah sok ditarsarupkeun ibadah, sholat, dan lain sebagainya itu akan melahirkan keberkahan, bukan ketenangan, keberkahan. Modalnya kasih sayang penuh tanggung jawab. Nyaah tanggung jawab, ente cicing bayi di imah, salakina nyaah ge ari ente makayan yang nganduit merek tingdingna. Nah, ayah istri ku cinta jeung kasih sayang ibu simkuring badena ros ece boga salaki teh ngusapan nyiuman nyayang tapi tara mere duit sampleng teh salaki nu kitu sugan ari beuteng teh cukup ku diusapan jeung diciuman
malah simkuring mah boga tatangga aya jalma eta kan salakina teh usaha di kota satahun sakali balikna teh eta henteu gararateul eta salaki satahun sakali balik henteu Kang da artosna mah unggal minggu dikintunan. Oh ari awewe mah ye Pak urang paharewos bojong awewe mah butuh ka urang teh lain kana awakna tapi kana kesangna kana duit eta mah keur nyaturkeun urang kuning awewe mah ka urang sabab naon ari istri ka pameget mah butuhna tanggung jawab bukan fisik ari urang mah butuh ka awewe teh kana fisik Pak. Istri mah bisa nak kudu ditutupan auratna teh lamun aya batur ditutupan sebab awak awewe mah awak istri mah cooeun makana kudu ditutupan ulah ieu mah teu dicoo ge di umrah embe sarupa jeung ya coo aing keder Pak cek kuring nu dina TV boh nu dina gambar atawa nu di lembur ari anu kasak sapura saparo katingalina mah matak ngageringan batur nambahan doraka keur mah enggeus maksiat ngembrekeun aurat matak heneg bae ka batur dua dorakana geus mending tataranjang pisan ka palang edan. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Mawaddatan warahmatan tanggung jawab seorang mawaddah warahmah kasih sayang seorang suami ka istrina mah kasih sayang tanggung jawab maknana wallahu a'lam saur para ulama ari ti istri ka caroge mah mawaddah warahmah teh terjemahna teh taat salaki mawadah warahmahna ka istri teh tanggung jawab ti istri ka pameget taat tanggung ieu mawadah warahmahna saur Rasulullah wa at'imha idza ta'imta paraban pamajikan maneh mun gableg parab kambenya beri konsumsi istri kalian beri makan istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian bere madang pamajikan ulah dititah neangan madang berdosa seorang suami cicing di imah awewe nu kudu nyunyuhun dagangan ngider bener ari salakina cicing bae di imah senang ini tidak boleh menurut Islam lalaki nu kudu bugsek makaya senangkeun istri ulah sampai dipelihara tubuh wanita perasaan wanita senangkeun awe sesuai dengan kemampuan wa'at imha idza ta'imta jeung cara mere balanja mawaddah warahmah kedik ya Pak lamun urang gaduh rezeki ittiba'ur rasul ulah tah jang balanja lagus ya manyun bae kana duit teh hejo bae ulah Pak awewe mah kabeh ge urang bersyukur pikah negen bae dibere saeutik ngacabrak dibere gede anggar beak kurang eta teh nyaho teuing dipake naon ari duit aing mah teu ngarti nya kapan kamari keceh kene dibere beak ayeuna mah ye sagara larang eta ngacabrakna teh kitu keder bisa bae kolot pan anu teu nyaho teh ngebul teu pugu geus kajen teuing kayak geus modar mah hareureun makana lalaki mah umumna teh awakna jarang nulintuh Pak cing kira-kira Bapak anekdot
Lo barang da, lo baduda, jawab. Lo barang, lo barang da. Rata-rata lalak lamun geus kawin sok paehna miheulaan. Non sababna menit ka nahulu. Panyakitan bae lalaki baregang awakna lagi jarang nulin tuh. Wayah lebaran, bapak kumaha tuh ya jangan bapak wayah listrik, bapak eta teh nendang kana hulu teh menit. Mana etik-etik kan dia tuh wayah teu jangan bodrek etik-etik menit etik-etik muriang lalaki mah ya. Kulila-lila mikiran bae tanggung jawab menit. Minuman be obat warung tungtuna rusak lambungna naik kana liver naik kana ieu geus tari aduh kencing manis darah tinggi naon lila-lila cekleuk bae pae cing kira-kira numayahan salaki teh lolobana saha awewe ngan pembunuh darah dingin gitu ngan tari dicacagan mah eta teh dengan tidak disadari pelan-pelan lalaki teh keur diparayahan urang. Indit liar mun balik temenang duit dicarekan di panyunan bener tuh pak ari cicing bayi di imah temenang duit dititah makaya ari geus makaya ulah lila teuing heurek kumaha tuh aingna rek kudu kumaha aingna aja. Hadirin rahimakumullah, tanggung jawab wa at'imha idza tu'imta, beri nafkah untuk makan. Ibu, ye kanggo emamnya nafkah. Mangka lemah lembut mawaddah warom. Cara ekspresi memberikan nafkah kepada istri tidak boleh menyinggung perasaan wanita. Yang balanja lebok usia ulah Pak. Mangka ikhlas bising henteu berkah. Mama, sayang, ya Arto. Warino ge duit sakitu bae mati kiayang sagala. Geus kajeun bae kajeun. Standar main meja. Kamina keur nyeseh, suan budak, tuduh. Standar di. Lamun teu dicokot keneh bae pedah kurang, cokot teh kurang. Ai kira-kira teu beukeun yang geus dicokot bae. Subhanallah. Waksuha beri pakaian istri. Makanya bapak kudu selektif. Tingali pun bojo teh ngaduhan anggoan boga pakaian teh kudu selektif. Ulah diizinan eta istri urang nganggo anggoan anu lain lamun katingali kudu lain mahramna kudu katingali. Bapak ikut berdosa. Istri orang ningali ka warung make daster buk ngarumbai susu ngampleh dikenggereukeun Pak. Ibu, mama kenging kitu. Parina ge kuring mah geus nini malah nu beukieun ieu bukan masalah beukieun atawa henteu. Karepna teh ngambai nu geus karepna teuing tetap wajib ditutupan. Make kudu nutupanana nu henteu ya Islam ya nu ai jilbab teh lain anu kajeuleu lugak-legokna angger bae make lepis make nu merecet kudungna dibelikeun ai susu make kajeuleu pancet bae ngarei lalaki mah Pak. Bu jangan sampai mengundang perasaan dan eta jam dan ulah sampai gitu ditutupan. Ibu bapak upami tos ka Mekah itu sok ayahnya gimbrang. Maksudnya gimbrang lain memang hukum supaya tidak terlihat lekuk-lekuk tubuh haram diuramakan singset dulu. Ieu na katingali pencelutna biritna bodinya haram. Tidak boleh. Jilbab aya nomor itu mah lain jilbab. Ibu lamun tos ka Timur Tengah banyak WTS orang-orang yang pakai jilbab ya seperti begitu. Seperti jilbab orang Indonesia anu merecet gitu.
laksana WTS orang Timur Tengah banyak di Jeddah juga jablay teu kudu pasea betapa ini sebab hal nu kitu mah teu kudu jadi pipasean kecuali urang hayang geus sabulan dibere-bere nah ngadat pan panas kana hulu ngebul nu kitu mah subhanallah. Oke, hadirin rahimakumullah. Masalah rumah. Ayeuna solusi. Jalan keluar kehidupan berumah tangga rata-rata terbentur itu kutilu perkara. Hiji ku masalah duit. Lolobana kiruh rumah tangga teh nu paling prinsip urusan ekonomi. Ya dibere ilmu na maksudna mah. Ek dibere ilmu gampang duit teu kudu irit teu kudu puasa hiji urusan duit jama bubuk seberang peuting beurang dijeun beurang peuting dijeun peuting hulu dijeun hulu suku dijeun suku neangan duit aya jama hulu dijeun suku neangan duit mal becus neangan duit jama jungkir balik gitu. Nu kadua as-sihah kesehatan. Jalma duit loba tapi gerering bae. Ngeunah teu rumah tangga kitu. Untuk anak mitoha, teu mitoha pamajikan, teu pamajikan salakinu hoyeuh bae geuring. Duit dua dingkul ge beak. Teu ngeunah. Nu katiluna masalah duit, anu kadua masalah kesehatan, anu katiluna geus dua bae lah loba ting sing penting mantenya bunya poho di ongko. Dina Al-Qur'an kunci neangan duit. Lamun rek kumake bacaan aya فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. cek Allah dina Al-Qur'an wa yumdidkum bi amwal bakal ditambahan duitna pakaiana kabogana kunaon bil istighfar panji Al-Qur'an surat Nuh silahkan dibuka. Astagfirullah. Istighfarna nu kumaha istighfarna diterangkeun di Rasul Al-Muzammil wastaghfirullah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Istighfar jang duit mah dicirian eueuh hal aziman astagfirullah 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 ente astagfirullahaladzim alladzi ente naon sababna bagi panjang ieu mah coblok nanya naon sababna ari duit jalma bodoh butuh teu baik jalma pinter pejabat rakyat butuh eta duit nu aranan makai amwal harta makana ku Allah dina ayat ieu lain rizqun makana ulah minta rezeki ka Allah lamun urusan duit langsung bae minta duit amwal rezeki mah rezeki sehat rezeki iman rezeki Islam loba teuing mentana duit makana ngawiditna ge duit wa yumdidkum bi amwal ku istighfar astagfirullah astagfirullah lamun aya jalma pinter titah maca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bisa kiai mah ngahateanana ari jalma nu teu ngaji-ngaji acang tapi butuh duit bisa ngahatean teu moal bisa astagfirullahalazim ngapalkeun lagi geus kurcam keureum istighfarna
anu pangpondok-pondokna tapi mencakup jalma bodoh ge naon si ari arsina astagfirullah hapunten abdi hapunten abdi hapunten jalma bodoh bisa astagfirullah 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 nah hatena bari ngarawet hapunten abdi bisa jal pejabat astagfirullah astagfirullah hapunten abdi bisa jalma pinter komo nu kumaha bae naon sababna astagfirullah jang duit mah sabab kabeh jalma butuh do makana ilmu nage anu multifungsi jang nu beungan nu goblok nu tolol nu bodag nu wah astagfirullah istighfar duit mah kitu astagfirullah 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 enak ongko astagfirullah 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 nah hatena milu punten abdi punten abdi punten abdi Allah punten abdi gampang lamun astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kajaman teu ngaji-ngaji atan eta hartina naon teu nyaho geus hese ieu mah goblok meureun mah marada hadirin rahimakumullah oke. Tapi eta istighfar teh moal dugi kana pintu gerbang Allah lamun teu mawa kendaraan rekomendasi dari Rasulullah. Istighfar jutaan kali ge moal jadi duit mun teu dianterkeun ku sol awas. Loba jalma wiridan sok aya di Kuningan mah jalma hayang jadi dukun loba wirid tapi rada langlang-lingling ujung-ujungna teh karena maca sholawatna kurang itu seimbang. Jalma nu wirid jago wirid tapi jago baca sholawat tidak akan terkena stres penyejuk. Ya Allah 10.000 tidak stres panas. Tapi astagfirullahaladzim atau naon bae dibarengan sareng sholawat. Istighfar 1000 sholawat 100 cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anu kaduana urusan penyakit. Kita lihat sejarah Nabiullah Yunus alaihi salam. Betapa menderita secara fisik Nabi Yunus. Apa kuncinya? Ketika diselamatkan, disembuhkan oleh Allah dari rasa takut, dari penyakitnya, dari penderitaannya. Sakit makana dihakan kuhiu di dalam perut. Makana cara menyembuhkan penyakit menang Pak. Istighfar kene. Cuman redaksi istighfarnya berbeda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nah, lamun aya jalma gering ya. So rajin ibu nyawat nami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Meureun geringna teh tadina lo bating barahakannya zalim. Wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Hadirin rahimakumullah. Nukatiluna perihal rumah tangga itu sendiri. Ekonomi jalan, sejahtera, usahana maju, kesehatan oke. Tapi rumah tanggana kisruh, tidak ada kepercayaan. Nu ieu na salingkuh, nu ieu na naos pokona mah kira-kira empan teh rumah tangga kitu. Nah, ada. Nabiullah Adam alaihi salam wa Hawa. Nabiullah Adam sareng Hawa ada satu rahmah. Ketika Nabi Adam papisah. Waduh, luar biasa. Ibu lamun urang papisah jeung istri gampang loba awewe sejen atau loba lalaki sejen. Nabi Adam papisah jeung Hawa. Waduh ngedrop sabab awewe ngan eta-etana, lalaki ngan eta-etana eueuh pisan. Apa doanya 300 tahun cek keterangan dina kitab Nabi Adam ngajerit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teu didenge seorang nabi 300 tahun tidak dengar oleh Allah. Begitu ke 300 tahun Nabiullah Adam bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah geuning Nabi Adam nyaho
Oh di bejaan baheula wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni biasma. Sekaligus paling awal Nabi Adam diberi nyaho tentang ilmu ku Allah, mengetahui kekasih Allah Muhammadur paling awal. Sehingga Nabi Adam paling mengenal Rasulullah, sebab Rasulullah adalah sayyidil wujud, nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Makanya begitu 300 tahun terlupakan, itu pun dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam, bertawasullah kepada kekasih Allah. Padahal Rasulullah belum dilahirkan, casing dari HPT ayat casingannya Pak biasa digentos. Rasulullah dimasukkan casingnya ini tahun 571 Masehi di bulan April. Sebab pada saat itu belum ada bulan Rabiul Awal, masih tahun Masehi. Jadi ulah ada 12 Rabiul Awal. Ya kamu menang hitung kira-kira nu asli nama bulan April. Udah tahun kene Masehi can aya tahun Hijriah. Hadirin, Allahumma bihaqqi Muhammad faghfir li dzambi. Nabi Adam bertawasul wakilah dalam sebuah kitab diterangkan, Nabi Adam dengan Rabbana dhalamna anfusana tidak didengar sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan maafnya, permohonan ampunnya. Maka ketika dikasih tahu Nabi Adam dan teringat, Allahumma bihaqqi Muhammad faghfir li dzambi. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad kekasihmu, ampunilah aku. Sejak itu Nabi Adam diampuni. Nah, istighfar kene. Istighfar Nabi Adam untuk menyatukan kembali, melestarikan, mengharmoniskan rumah tangga dengan istighfar. Mana ibu lamun aya putra rumah tangga nak kisru itah maos bae. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Eta lamun dipakai jang nyangan duit bisa ngan kurang spesifiknya, kurang jobnya kurang tepat. Rabbana zalamna jang ketentraman rumah tangga, jang penyakit la ilaha illa anta, jang menta duit mah istighfarna gampang. Astagfirullah. Sadaya eta aosan harus dilengkapi bisolawati ala habibina Muhammad, dengan salawat ka kanjeng Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesimpulan, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur nikmat dijamin ku Allah, orang bersyukur ditambah rizkinya ku Allah, tambah. Yang kedua, rajin bersolawat. Jalma utara bersolawat putus dari rahmat Allah. Makanya solat bisa diterima ku Allah karena solat ayat solawat ke kanjeng Nabi. Erek salam teu maca solawat ke kanjeng Nabi jeung kulawargana, eta solat sah tah teu Bu Pak? Tidak. Kenapa solat jadi sah paling utama? Karena bersolawat kepada Nabi. Tidak ada solawat sehebat apapun Fatihah, sehebat apapun gerakan dalam solat, sehebat apapun tahajud, ketika tidak bersolawat kepada Nabi, gugur solat na kabeh. Semangat deh. Makanya berkhutbah tidak bersolawat kepada Nabi, gugur jumaahna. Sadaya. Makanya solawat adalah sebagai penyambung silaturahmi, interaksi antara Allah dengan kita adalah solawat. Perintah solat tidak sedahsyat perintah solawat. Kenapa? Perintah solawat hanya sepihak, hanya untuk makhluk. Tapi perintah solawat dilakukan oleh Allah, malaikat, dan seluruh orang-orang yang beriman. Para wargi sadayana, resep rumah tangga adalah 3. Banyak beristighfar sesuai dengan jobnya tadi. Punten sadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sudah cara demi cara.